luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan aya man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta naye wakalallahu lahu arba'ina al pamalakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat tilu ayat Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Taif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ke Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qaddarullaha pikeun ka 3 ayat jeung ayat qul ta'alu 3 ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talat. Balik ngaji di talat. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talat. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talat. Sok ngaji ka dieu Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae ka mimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Sanu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD efek cakira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai masyaallah. Ialah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban. Wah, iya. Sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan.
siapa nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun, dibawa ku malaikat Jibril diiring ku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat. Aya hiji ayat nu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah. Iyalah bakalna aya mafatihul gaib. Wahara ya mah. Lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'ha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muharai pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukuman. Muhara lantaran nimai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ke Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatul Taurat, Fatihatul An'am, wa khatimatuha. Lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am. Tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu, tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu, kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli. Ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi Jitu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat telah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh parohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakuran. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya baik. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat.
nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka mati sebut ayat naon kitu mata sibut na ieu setan ge moal kuateun. Moal kuateun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngredit ya nu itu ge aman pan. Kiai ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui bae. Eta setan tak kos kitu. Baik bungkeulekan maupun bisikan hati. Nu bungkeulekan mah bisa dicabok orang babari. Tapi ieu anu di jero hati. Eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal. Nah, naon atuh make jeung ngeridit. Mun boga duit meuli malah-malah sapira dunya atuh. Eta bisa kos kitu tah. Nah, ieu lumayan ye. Berarti ieu ayat pohara ye. Jadi berarti jang niiskeun hate. Yang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa. Loba jasa. Teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu. Insyaallah aja urang na elehan bae ku setan. Eleh bae ku setan. Boro-borona naon itu ulah neuleu awewe be ulah neuleu awewe. Asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae. Biasa bae hate teh ditutupan ku setan. Deureus anu ngora nu kolot. Betah bae. Betah nu kolot teh neuleu. Kobo nu putih mah tuh atuh terlena. Sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh. Cek jana lain deui jeung nu di imam. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tentu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Namun cek ali usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun. Isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere panyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Teu pernah Kangjeng Nabi. Biasa bae. Biti borok, sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae.
Apa pernah nyebut adun teu? Doang itu pernah. Doang teu pernah. Allah bae Allah, 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 Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaleta usul ka Gusti. Ampura Gusti, lain abdi embung. Dicoba ku Gusti bilatung datang kaleta ngan mun leta kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Nya meda usul teh sakitu bae. Urang mah kakarak liat satik. Ngadengu. Datang ka tatangga nanya ge aya teh si kebo ngadu tanaon ngadengu. Tak kakarak dibere rieu doang. Kakarak dibere rieu doang geus ambalaya keluarga geus. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoon kabeh. Sadesa nyahoon. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoon kabeh. Lantaran nyanana kokoal au-auan aduh-aduhan. Jauh jasa jeung kanging Nabi. Matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji kodim alal hadis. Aya deui puji hadis alal kodim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat, ganteng amat, geulis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh kitu. Aya puji kodim alal kodim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah maha rohim, aing mah maha gopur. Puji Allah ka Allah. Zat aing maha rohim, zat aing maha gopur. Ta eta puji qadim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh lu Allah. Lain urang. Geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik. Ngaranna syirkul khofi. Hayang ka alam teh ngaranna riya, ngaranna syirkul khofi. Urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi. Moal digajar siksa. Lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang ka alam ku pimitohaeun. Ih, cak Gusti Allah aing nu nita si hayang kalemna lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khofi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis, pujina Allah ka makhluk. Rek puji hadis alal hadis, pujina makhluk ka makhluk. Rek puji hadis alal qadim, mujina makhluk ka Gusti. Rek puji qadim alal qadim, Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh. Urang mah teu boga nanaon. Ulah yang dipuji. Ese jasa. Yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha. Dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya. Aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan ada bae di podaran sia. Balok tinggal balok sia tah dina pundak. Leg-leg ku sia balok. Hayang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha nu Gusti. Ai sia hayang dipuji ku kasep, ai kasep nu saha? Nu Gusti. Ai nu sia nu mana eueuh nu siaan? Hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah. Lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Insyaallah. Sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia. Sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang. Deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon. Baheulana mah gede hulu. Deuleu diunggal lembur. Teu kudu disebutkeun ngaran-ngaranna. Deuleu mantan camat.
nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teh kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur pahina cabut ku Allah masyahna awas ya nu dek dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah